Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir halaman 11-12. Wa bainama huwa wa bainama jeung dina hiji waktu. Halaman 12 baris 1 2 3 4 5 6 7 8 dan wa bainama jeung dina hiji waktu huwa ari kanjeng Nabi eta yasiru lempang saha Nabi itu huwa ujug-ujug ari kanjeng Nabi eta biimroatin kependak sareng hiji istri hasyiratin anu ngabuka andiro'aihi tina dua dirona itu imro'ah tina dua dirona itu imro'ah wa alaiha jeung eta luhureun itu imro'ah mingkul misinatin ari tiap-tiap perhiasan kola koha anu ngajadikeun kana itu zina saha Allah Ta'ala faqalat man kana dawu saha imro'ah ngucap saha imro'ah ya Muhammad hai Muhammad undurni kudu ningali anjeun ka kuring undurni kudu ningali anjeun ka kuring as'alka mangka bakal naros kuring ka anjeun mangka bakal naros kuring ka anjeun falam yaltaqif mangka teu noleh saha Muhammad falam yaltaqif mangka teu noleh saha kanjeng Nabi ilaiha ka itu mar'ah faqala mangka ngadawu saha kanjeng Nabi man eta saha hadihi ari itu mar'ah hadihi ari itu mar'ah ya Jibril hai Jibril qala ngadawu saha Jibril tilka ari itu mar'ah eta ad-dunya dunya ama eling-eling innaka sa'nyana anjeun eta lau aja betaha lamun ngajawab anjeun ka itu mar'ah lahtarot mangka yakti milih lahtarot mangka yakti milih saha ummatuka umat anjeun ad-dunya kana dunya alal akhirati mandurikeun nuhurkeun akhirat wa bainama jeung dina hiji waktu wa ari Nabi eta yasiru lempang saha Nabi ibu huwa ujug-ujug ari Nabi eta bisyaihin pepedak sareng jalmi kolot sepuh jeung jalmi sepuh
yad'uhu anu nyauran saha syekh ka nabi, anu nyauran saha syekh ka nabi, mumtahiyan halna memalingkan mengalihkan ngalihkeun anil tariqi di jalan. Yaqulu ngucap saha syekh halumma kadieu anjeun Muhammad, halumma kadieu anjeun Muhammad, ya Muhammad hai Muhammad. Faqala man kana dawsa anjeun Nabi sir. Faqala man kana dawsa Jibril sir. Kudu lempang anjeun Muhammad, bal sir. Balik kudu lempang anjeun ya Muhammad wahai Muhammad. Faqala man kana dawsa kanjeng Nabi, faqala man kana dawsa kanjeng Nabi, man eta saha ada hari itu syekh, ada hari itu syekh ya Jibril wahai Jibril. Qala ngadawu saha Jibril, ada hari itu syekh eta aduun musuh anjeun. Adullahi eta adullahi musuhna Allah, iblis rupana iblis. Aroda ngarepkeun saha iblis antamila kana yen ta condong anjeun ilaihi ka iblis. Wasaro jeung lempang saha nabi faidan mangka dina nalikana saro wa ari kanjeng Nabi eta bi ajuzin pependak sareng nini-nini, pependak sareng nini-nini ala jani bin toriki kuburan arah-arahna jalan. Faqalan mangkang ucap saha ajuj, ya Muhammad, Muhammad, unggulni kudu ningali anjeun ka kuring, unggulni kudu ningali anjeun ka kuring, as'alka mangka bakal narus kuring ka anjeun. Falam yaltafit mangka teu noleh ilaiha ka itu ajuz, falam yaltafit mangka teu noleh saha kanjeng Nabi ilaiha ka itu ajuz. Faqala mangka ngadawu saha kanjeng Nabi, man eta saha, man eta saha hada hadihi ari itu ajuz, hadihi ari itu ajuz, ya Jibril hai Jibril. Qala ngadawu saha Jibril, innahu sanyana kalakuan eta lam yabqa tetep min umri dunya tina perkara dunya naon ilama nanging mangsa min umri hadihil ajuzi tina umurna ieu nini. Wasaro jeung bangsa kanjeng Nabi hatta sehingga dugi saha kanjeng Nabi Madinah ka kota Madinah, Madinah ta Baitul Muqaddasi ka kota Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis.
Wadaholaha jeung lebet saha Kanjeng Nabi ka ibu Madinah Baitul Muqaddas min babiha tina lawangna ibu Madinah tina lawangna ibu Madinah al Yamani anu bangsa Yaman. Sumana salah turun lungsur saha Kanjeng Nabi anil muroki tina muro warobako jeung nalian nyancang saha Kanjeng Nabi kana itu muro biba bil masjid di caket lawang masjid bil halqati kalawan golongan bil halakoti kalawan golongan alati halakoh kanat anu aya naon halakoh eta turbitu eta tarobatu nyancang ka itu buro biha kalawan halakoh saha alam biyahu pirang-pirang nabi saha alam biyahu pirang-pirang nabi. Saha al-anbiya'u alaihi salatu wassalam wa fi riwayati jeung eta tetep dina hiji riwayat anna Jibril arisanya na malaikat Jibril eta ada hadatan saha Jibril as-sukhrata kana batu age bahwa doa maka nyimpen saha Jibril usbu'ahu kana rijina Jibril fiha dina itu sohro fa'orokoha mangka ngabolongan ngabedah ngabolongan saha Jibril kana itu sohro wasyadda jeung ngalian saha Jibril biha kalawan itu sohro al-buroko kana burok wadakhala jeung lebet saha Kanjeng Nabi al-masjidah min babin tina lawang tamilu anu condong bihi dina itu bab tamilu anu condong bihi dina itu bab tamilu anu condong bihi dina itu bab naon asyamsu panas bulan wal qamaru jeung rembulan summa sholat tuluy sholat saha Kanjeng Nabi wa terisna Kanjeng Nabi wa Jibril jeung malaikat Jibril isim dhamir lamun rekni atau karena isim dhamir maka harus dipisah isim dhamirna kudu dimufassir jeung dijelaskan kullu wahidin ari tiap-tiap hijina eta rakaataini dua rakaat eta rakaataini dua rakaat lepas sholat wa Jibril jeung malaikat Jibril kula wahidin kana tiap-tiap hijina rakaataini kalawan dua rakaat lain eta lain falam yalbas mangkah teu cicing saha Kanjeng Nabi
illa yasiron angin sakdat hatta istama'a sehingga kumpul sahana su menungsa kasirun anu seueur Fa'aroba mangkaruningan saha an-nabiyyu kanjeng nabi an-nabiyina kapiran-piran nabi min baini qaimin dina antarana jalmi anu tatih warakin dengan ruku wasajidin dengan sujud suma'adana tuwi adan saha muadzin jalmi anu adan wa uqiman jeung dijumenengkeun iqamatan naon as-sholatu sholat faqamu mangka jumeneng sahnas sufufan hala pirang-pirang baris ya tadiruna halna ngantosan sahnas atau ningali ngantosan man kajalmi ya umbuhum anu imaman saha man kahnas anu imaman saha man kahnas fa khoda maka nyepeng saha Jibril malaikat Jibril biadi kalam pandangan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqadimahu tuluy liwarang kapayu saha Jibril ka kanjeng Nabi fasolah maka tuluy salat saha kanjeng Nabi bihim kalawan nas rohmataini kalawan rakaat salanjutna Nabi Muhammad berjalan dalam perjalanan Isra Mi'rajnya bertemulah Nabi Muhammad di imro'atin hasyiratin bertemu dengan seorang perempuan yang membukakan kedua dirohnya dirohnya jadi kadian diroh pependar karena berada di depan wa alaiha min kulli zinah wah dan di tangannya itu banyak sekali perhiasan penuh dengan aksesoris perhiasan khalaqaha Allah Ta'ala yang Allah ciptakan kepada perempuan tersebut indah sekali perhiasan faqala ya Muhammad undurni as'aka Muhammad tingali abdi ieu tingali abdi bade naros ka Falam yaltafit Nabi Muhammad dengan gubris. Faqala man hadihi ya Jibril, itu siapa Jibril? Faqala Jibril menjawab tilka dunya ama inna kalau ajabtaha lahtarot ummatuka ad-dunya ala akhir. Jadi perempuan yang bertemu dengan kanjeng Nabi dengan berbagai perhiasan itu adalah diibaratkan gambaran dunia yang penuh dengan perhiasan. Lain sekedar perhiasan dina pandangan unggul, dina cepil atau dina sampean kalau seorang India teh lain. Tapi dengan berbagai tipu daya yang ada, jabatan, rumah, mobil, motor, kendaraan, istri, anak,
itu adalah merupakan perhiasan dunia kekuasaan, yang mana perhiasan tersebut bisa saja melalaikan seluruh manusia sehingga manusia memilih atau terbuai dengan kehidupannya sehingga melupakan akhirat. Nabi Muhammad dan oleh ke lo pakai nih jalma lu menjadi terus lain ulang kita. Terus lagi Nabi Muhammad wa bainama huwa yasiru idhuwa bisyai'in yad'uhu muntahiyan anit thariq. Kemudian setelah berjalan lagi Nabi Muhammad bertemu dengan orang tua, yang mana orang tua tersebut berusaha muntahiyan anit thariq, memalingkan pandangan Nabi Muhammad untuk berjalan lurus. Halum ya Muhammad, halum Muhammad, Nabi Muhammad kadir, halum kadir, ta'ala kadir. Nabi Muhammad tidak menoleh, tapi di sini Jibril langsung berkata, Basir ya Muhammad, enggak kenapa terus Muhammad lempar. Ari kerpependak jong hiji islimah itu langsung enggak. Tapi kenapa ketika bertemu dengan orang tua Nabi malaikat Jibril langsung menyuruh Muhammad enggak Muhammad lupa begini. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwasanya man hada ya Jibril hada aduullah, itu adalah musuh Allah, iblis. Iblis ingin supaya engkau mengikuti dia, mengikuti iblis. Kenapa malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk segera berjalan? Karena itu menunjukkan bahwasanya ila anna syaitan haddan yajri majroda, karena setan itu adalah makhluk yang selalu membujuk manusia, yang mana setan itu berada pada majrodam, tempat mengalirnya darah manusia. Jadi nempel ayat di manusia. Jadi disuruh enggal-enggal kita supaya itu kabujuk. Itu eta teh. Selanjutnya wasal faida wa bi'ajuzin ala jari. Dia bertemu dengan perempuan yang sudah tua, nini ajuzun aqimun. Nah berarti ajuzun teh ini aqimun gabung ya Siti Hajarnya ajuzun aqimun. Istri Nabi Ibrahim ketika beliau mendapat kabar oleh malaikat bahwa biasanya dia akan mengandung bayi yang akan melahirkan Ismail kan, ini ajuzun aqim, saya sudah tua gabung deh mainnya piraku gaduh putra. Jadi ajuz itu ini. Jadi kalau ain jim zai ta ini ajizah nur ajizah cahaya ini naina nur ajizah naina cahaya ini ada tulisan itu benar. Tak bahwa itu berguna keadaannya. Terus bertemu dengan Nini wala jadi ditori qafalat yang Muhammad mengurni, sama seperti kejadian yang sebelumnya, memanggil Nabi Muhammad supaya melihat, supaya berpaling dari pandangan Nabi Muhammad, pandangan ke depan. Nabi Muhammad tidak falam yaltafit ilaiha, Nabi Muhammad tidak sedikit pun menolak. Nabi Muhammad menjawab, man hadhihi ya Jibril qala innahu lam yabqa min umri dunya illa ma baqiya min umri hadhihi al-akhir. Nabi Muhammad, ini adalah perumpamaan dunia yang umurnya sudah tua, geus kolot alam dunya teh.
min umri dunya ilama baqiya min umri hadil ajuz. Dan umur alam dunya teh sarua jeung umur nani ieu anu mana alam dunya teh sebentar lagi bakal hancur, bakal kiamat seperti ini anu bakal dikurupkeun bakal mau. Alam dunya teh geus kolot. Ya, geus kolot alam dunya teh. Jadi yang dinamakan akhir zaman itu ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia. Kita geus kasih akhir zaman. Berarti kurangnya geus akhir zaman. Itu wah coba. Kejadian sudah akhir zaman. Tiba lagi geus akhir zaman. Fenomena akhir zaman tiba lagi geus akhir zaman. Dimulai Nabi Muhammad lahir itulah yang dinamakan akhir zaman. Itu berarti umat akhirnya itu umat akhir zaman. Diumpamakan yaitu alam dunia anu geus kolot, anu purna diibaratkan ini anu geus bakal maut. Alam dunia teh sekedar bakal hancur. Jadi kudu namanya film kiamat sudah dekat ini mesti baheula. Lain dan baheula geus kiamat. Nah akhirnya wasal hatta ata Madinah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Datanglah Nabi Muhammad sampai ke Baitul Maqdis. Berarti perjalanan dari Makkah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itulah kejadian-kejadian yang ada. Tahu supaya namun misalkan teh abdi mesti isok jenis benar setengah jam. Jadi tak ini, kita kenal alamnya. Albiah yang bisa jam lebih juga ada. Nyawa-nyawa harus menang amplop pandel ya. Pada ngaji pasaran kita teh. Kita kakak di suatu minggu can albiah tak sari dua bet. Diucap ke panjang. Albiah bahaya we ngajak ke baru mang sebalali. Wadah pola masuklah Nabi Muhammad mimba biha al-Yaman, masuk di pintu al-Yaman ini namanya udah duka dan pernah kali itu jadi dia karena ada nerangkan masalah bab haji bab itu sekarang tepede karena jangan guys melakukan jana bajuri dinai anak dina kapul kodi anda bingung tepede dan can umroh can haji jadi lamun anu nerangkan dan can anu tetel haji jadi sedikit juga nanti. Kabar belum itu orang. Sumanazala min buraq turunlah dari buraq warabatahu bi babil masjid bil hawfatil lati kana tarabatahu biha al-anbiya alaihi wassalam. Turun akhirnya buraq eta ditalikeun dicancan. Kenapa kudu dicancan? Padahal teu kudu dicancan ke buraq maka mana-mana ieu. Teguru di tarian ke eta teh menunjukkan bahwasanya ada ikhtiar di kanjeng Nabi. Itu menunjukkan ikhtiar supados eta guru teh teu lepas padahal mah teu ditutup itu naon. Itu teh tujuanna naon? Al-akhdhu bil ikhtiar fil umur. Hati-hati dina sagala perkara. Sanajan wis puguh kanjeng Nabi mah sanajan teu dicancang ge itu sanajan dicancangke walau pasti ya tapi gara-gara karena beliau itu ikhtiar hati-hati itu ikhtiar dicancangkeun di tempat anu mana kapungkur ge para nabi yang can burong hidinya. Karena apa? Burong itu adalah kendaraan para nabi pada halaman yang kedua. Burong itu adalah kendaraan para nabi dan pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim. Itu setelah dicancang dan ada lagi wafi riwayatin ada lagi yang meriwayatkan bahwasanya anu nyangcang eta buruk teh saha malaikat Jibril pandanganna disimpen dina batuan pada bolong talikeun eta panyangcang burukna gitu bisi bade nebian nya alfiah neangan bang cur lain cai muka luar teh getih rumah cor teh di zaman
baheula mukjizatnya terus Nabi Musa kan nunggelkeun batu keluar saya. Nah, pakai tongkat nanti ya. Setelah itu wadakhola al-masjid min babin tamilu fihi asyamsu wal qamar. Dan beliau masuk dari pintu yang mana pintu tersebut itu condongnya matahari dan rembulan. Berarti di arah mana? Di arah mana? Di arah barat. Ari masyrik non masyrik. Arah wetan min jihatil masyrik, di arah wetan. Menyalawang masjid di kulon. Lawang masjid, lawang masjid di mana? Di kulon. Dasar lieur. Lawang masjid mah di wetan. Oh, sopi teh nyanya. Dasar lola pisan. Betul di baheula. Di iman, alhamdulillah kita akan membuat masjid, pembangunan masjid musim kita. Di mana kantona? Di kulon. Astagfirullahaladzim. Iya, langsung karena museum kebajikan masjid teraneh di dunia. Di sebelah barat. Astagfirullahaladzim. Langsung diatur gitu. Nah, summa sholat wa Jibril kullu wahidin raka'ataini. Kemudian sholat malaikat Jibril dan Nabi Muhammad 2 rakaat. Sholat nama teh. Sholat nama masuk ke masjid teh 2 rakaat teh. Tahiyatul masjid. Sholat 2 rakaat falam yalbis ala yasiran hatta istama'an nas. Kemudian setelah itu datanglah manusia berkumpul di sana di masjid tersebut. Fa'arafa an-nabiyyu an-nabiyina min baini qaimin wa rafi'in wa sajidin. Dan Nabi Muhammad tahu bahwasanya di masjid tersebut ada para nabi, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud, ada yang sedang berdiri. Nah, tadi dinyate. Terus setelah itu summa adzana muadzin, langsung ada nasaha malaikat Jibril. Lain jinna. Malaikat Jibril ada ketika mau melaksanakan sholat. Wa uqimat as-sholat faqamu sufufan. Kemudian manusia yang berada di dalam masjid dan para nabi itu berbaris bari nantosan daya imamna dan cenah imam. Mun mangisa kurang resepnya, maka dipayun, maka kita pakai begitu maka dipayun. Kadang-kadang aya nu seueur paulah lakuman naon masalah supaya jadi imam. Jika ada ini Allah yang nangis koma tuh dasar awas jadi bisa pergi ini suruh imam langsung imam Allah jadi langsung imam hati aku awas aja gitu angkat di payung lagi Allah berada dulu langsung Allah bini kakak sunat tidak sunat maka bini hati ini langsung Allah jadi malaikat Jibril terus menunggu siapa yang mengimami. Artinya bahasa riwayat sok awet artinya bahasa riwayat. Pada Jibril biyadihi aina, malaikat Jibril memegang tangan Nabi Muhammad supaya mengimami. Faqadama fasolat bihi raka'ataini. Kemudian Nabi Muhammad mengimami dan melaksanakan sholat dua rakaat. Panaya dia sholawat Nabi. Habibi ya Muhammad ya man sarata laila. Titik-titik Jibril. Imam Musalina ya masalat laila. Ya eta lagu Nasihatul Qadir teh anti langitan.
Bibi kita nerangkeun ke Isra Mi'raj. Sofi. Oh dewa ya. Sok salawatan apa? Musa. Nah, ini zaman sarotale. Hei Nabi yang berjalan pada waktu malam. Musa tiba Jibril yang ditemani oleh malaikat Jibril. Terus kunta fi imaman. Nah, benernya. Nah, ayat itu. Wow, alam bisawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.